urang deket apa jauh ka Allah ulah didelenanaona ragap diri orang datang ke mana orang tersepna kana dunia sebab Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tadi dibacakeun ku qori urang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sering tanadanya jeung urang ge sering maca wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuh si mah sebelum aduh dibaca wa mal hayatud dunya teu aya ari kahirupan dunia illa mata'ul ghurur kecuali barang-barang anu pinuh ku tipuan hina berarti pinuh tipuan. Soeharto presiden urang katipu ku dunia Ibu Tin katipu ku dunia mak aja tuh jadi pakai ibadah atuh mudah-mudahan jana onda mak beg presiden sangkilan di kanarakakeun jadi raja di dieu sia raja lain naon lain ngagujubarkan neraka andai kata ieu andai kata ya Allah ya Rabb eta mangan sakadar jana hudangkeun hate hungkul urang bari mah urang datang ka mana ye kurang pati resepna kana dunia sabara persen ye cenah ja urang mah henteu nu mantek teu boga lain boga nah resep aya nu boga tur resep aya nu resep tur boga kabeneran aya anu teu boga tapi resep atuh ya teu boga tapi resep bloon kan Masya Allah kan is parah ya mah jadi ngukur kadeketan orang ke Allah sabaraha pegat da orang terhadap dunia eta bae ya insyaallah urang mah boro-borona naon neuleus sapeda kempes ge resep neuleus sapeda kempes resep hayang maksudna hayang lumayan cenah ya dibawa ka Madura mah lumayan di kilo aya bae tah ka resep ya Allah ya Rabbi resep bae pemajikan di imah boga lumayan bisa kena dipake tapi neuleun nu sejen teh resep bae ieu jurig ngaranna jurig ngaranna batak lain jelema ieu sabenerna mah cek ulah ge tadi tenar di solear ieu rajana mun hayang nyaho mah tidak empeh teh hate teh tidak empeh gitu teh kieu teh ya lah jaing mah geus kolot sugih geus baheula gagah geus baheula teh zaman di Jakarta ya alhamdulillah ku batur di bos-bos wallah alam aslina mah lah kuari mah geus kolot geus we urang mah lobakeun ka masjid we ti imah ka masjid ti imah ka masjid ti masjid ka imah geus we sakitu alhamdulillah terbukti di Haji Pendi masyaallah eueuh pagawean
iwal titimah ka masjid timah ka masjid beneran lain lalagaan ngan kotak masjid eueuh oh bener lah ieu mah atau emang tenar di solear ya Allah ya Rabb di era internet ayeuna di era globalisasi ayeuna di era Presiden Jokowi anu alhamdulillah karasa ku urang adil jeung jujurna karasa atuh si ulah lu culak cileuk atuh aing keur ngomong karasa agura masyaallah kacir jana urusan politik urusan ekonomi urang kembali ke urang artinya urang ieu bakal maot sarua jeung almarhumah dunia anu sakieu begahna indah ohara geus maot atuh geus ditinggal nu dibawa teh ngan saboeh-boehna we hungkul nu dibawa per detik ieu teh boeh anu bakal mungkus Haji Pendi teh geus aya 100% geus aya sia doang mah hiji heulanan geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz boeh nu bakal mungkus jana teh geus aya kunaon make jeung jegre amat ya Allah ya Rabbi inget Masya Allah boeh nu bakal mungkus urang teh geus aya tulisanana Masya Allah kari nah iyalah jang itibar ya saat ieu urang hirup di alam dunia dibere ku Gusti Allah jag-jagwa ringkas alhamdulillah mata bisa nempo sakumaha kahayang urang resep urang sesuai jeung nafsuna ceuli kitu keneh bisa ngadenge sesuai jeung kahayang ceuli irung bisa ngambean sesuai jeung kahayang ambe irung letah leungeun suku nurut deh nurut sakumaha loyog hate urang cak hate urang cekel tah dicekel cak hate urang pesek tah pesek cak hate urang ngalengkah sia ka anu ngalengkah ieu suku ya Allah ya Rabb ieu teh agahota urang setia anu luar biasa ka urang ohara kurang kumaha Allah mere nikmat ka urang cak teh urang deuleu bagus geulis tajakeun nomor SMS-na siap oh nurut ya Allah ya Rabb nurut ceuli kitu keneh perintah hate teh nurut be iyalah salila hirup urang teh ngahadam ka urang mata ngahadam ka urang ceuli ngahadam ka urang irung ngahadam ka urang leungeun ngahadam ka urang suku ngahadam ka urang sakumaha kahayang urang di akhirat engke justru ieu leungeun bakalna jadi saksi leungeun bakal ngomong pernah dicekelkeun ka si mbak urang mana anu susuna diojol jeung baso teh siap katanya kunjuk kalau tak leungeun tak sia leungeun ye ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid aya nu terlupakan di diri urang teh
Sanggeusna urang belajar rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya iman ka Allah, iman ka malaikat Allah. Amantu billahi wa malaikatihi. Urang teh iman ka Allah, iman percaya bahwa Allah teh nyiptakeun malaikat. Malaikat eta nu aya digigir katuhu hiji, digigir kenca hiji. Salila hirup urang teu pernah lepas. Nyana selalu mencatat. Naon bae anu ku urang diucapkeun dicatat. Bahkan nu ku urang digawean dicatat. Teu pernah aya anu kaliwat saeutik-eutik acan terlupakan ku urang. Bahwa digigir katuh urang aya malaikat raqib, digigir kenca urang aya malaikat atid, selalu mencatat pagawean urang, kalakuan urang, ucapan urang. Ya Allah ya Rabb, ieu malaikat raqib mencatat anu positif nu baragus, nu bagus-bagus. Malaikat atid nyatet anu goreng-goreng, negatif. Nah kuari dek nanya kula ka urang dia, kira-kira Haji Pedi lobaan catatan positif apa negatif? Sportif negatif. Boro-boro engke di akhirat ku malaikat, di dunia kene ge jadi saksi nyaksian nya lalu ngomong ya nyahuan batur ge kadeleuna meureun beungeutna teh beungeut perang. Kan beungeut kadeulean, beungeut ibadah tah ieu di tukang. Tah ieu. Ieu beungeut setengah ibadah. Ieu mah beungeut ini naon ieu kos ieu. Sinaran beungeut ibadah mah sinar. Teu kudu disorbanan, teu kudu dijubahan, teu kudu dijasan, teu kudu make tamer, teu kudu aya sinar ka ciria Allah. Aya tanda nur ilahi. Nu apaleun mah masyaallah kan. Ya Allah, mencuat, muncar cahaya ilahi. Tuh. Urang lamun awewe nya geulis wajahna, awakna semampai, loba teh manu kitu mah, tetapi na ieu nu aya sinar ilahian. Anu pasti lamun ku urang disunting ya na dikawin, bahagia. Sebab bakal tentrem lamun aya sinar ilahian. Deka mamana nanya, "Kare ka mana?" Tuh kan geunah. Doaku menyertaimu, ya malain bang. Di kemana sih emang? Aja ngabur, saya katabrak gitu sih. Awajikan geunaheun. Tuh datangna disambut. Aya nur ilahian di dieuna. Lamun das usaha teh maka keur teu meunang nage alhamdulillah, nu penting kakak usaha beja usaha teh ibadah kan ngeunaheun kana hate. Komo keur meunang keur teu meunang nage masalah penting mah kakak usaha be ibadah, ieu mah penting nama sakitu be. Atas nama suami berarti bertanggung jawab. Kakak ku ngaluyurna ge usaha kula mah ieu teh geus bahagia luar biasa. Asana hate urang eta jeung kulkas ge tiisan hate urang. Ini mah lain deh bang. Usaha mana buktina? Mana? Ya Allah, ya Rabbi. Sinar ilahi. Ketika aya nu maot tatanggana noel ka tahlil atuh aya sinar ilahian. Penting dihudangkeun ka tahajud atuh aya sinar ilahian. Ngeunaheun boga pamajikan keur magelis semampai
aya sinar ilahiyah. Kuari Bang Haji Pendi kukula dek ditanya maning mana aya awewe gelis cuman eueuh nur ilahi aya jore tapi aya nur ilahian maning mana main gelis aya nuran goblok emangnya nama meureun urang bener-bener urang itu meureunnya itu akur yang pertanyaan begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya kembali tadi saat orang hirup di dunia leungeun begitu setia ka urang, mata begitu setia ka urang, ceuli begitu setia ka urang, tetapi ke di akhirat al yauma akmaltu lakum dinakum al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu ala afwahihim dina poe ieu kaula ngonci kana sumut. Masyaallah. Wa tukallimuna aydihim leungeun nu kuari setia ka urang titah nyekel naon bae ge daekeun. Nu meunang cak agama, nu teu meunang cak agama, nu haram terus bae setia luar biasa. Jaga di akhirat wa tukallimuna aydihim leungeun bakal jadi saksi. Saat Haji Pendi sungutna dikunci jaga di akhirat justru leungeunna ngomong cak leungeun kula pernah dititah kunyana nyabakan sacabak-cabakna. Malaikat coba nyabak naon bae ngomong leungeunnya na ngomong coba na lain leungeun sia tuh kadeule kukula mah ya Allah Gusti si leungeun ih uyuhan nah ieu kabeh mata urang bakal ngomong cili urang bakal ngomong ulah jauh-jauh saat ieu urang terlalu terlena terhadap alat elektronik HP. Ulangan sakadar mere itibar mau izoh per hari sabaraha kali mencet bakal aya catetanana naon anu dipencetna kuramu malaikat selalu mencatat ketika anu dipencetna ieu positif soal-soal syariat soal-soal nu dihalalkeun aya catatan tetapi ketika pencetanana anu dilarang ku agama bakal aya catatanana seperti lobaan anu dihalalkeun apa lobaan anu diharamkeun tapi pencetanana naku atuh sia bae nu gaku Al-Qur'an mah beungeut naon sih bro ayo ieu teh leungeun urang pencetanana ngaku diri urang lobaan nu dipencet ku urang teh nu meunang cak syariat apa nu teu meunang cak syariat masyaallah encan pemandangan di HP lobaan anu meunang apa lobaan anu henteu ya Allah ya Rabb cukup jangan gujubar ka neraka pepencetan HP hungkul mantap kukula mah geus diusulkeun ya geus diusulkeun ka malaikat Malik malaikat sama dia tuh Masya Allah karim tadi ge urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ka para rasul iman ka malaikat nu wajib dikajahokeun 10 Jibril Mikail Israil dan selanjutnya nah Jibril pembawa wahyu Mikail nya nama wahuna ka Israil doang nah nang bae ditanya nage kan mun jeung Israil nya nama geus pasini tetere
Israel lagi kiwe ke mana dia itu malaikat bahasa naon bisa lah iyalah jangan sebuah renungan hati-hati terlupakan ieu teh per hari bahwa di diri urang aya malaikat raqib jeung atid sebagai pencatat. Urang leuwih sieun ka polisi, leuwih sieun ka TNI, leuwih sieun ka aturan-aturan manusia dibanding jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, per hari da ieu urang catatan urang asupkeun ka jero qalbu urang. Loba anu mana ieu mumpung aya keneh waktu anu pernah ku urang dilakukeun kurang bagus tobatan. Mulai ayeuna ka hareup urang kejar du positif-positif. Tingkatkeun kualitas urang monggo Allah ningkatkeun kualitas di dunia mah mobil tadina teu boga supaya boga kualitas dunia tadina pangkat dengan sakadar itu balok hiji supaya balok dua geus butuh balok di mah loba atawa wilayah baheula mah sakadar teh ngan sakadar jadi lurah yang jadi camat di camat yang jadi kualitas dunia nu di deuleu teh sekedar dunia dan dunia ulah eta gampang teh mah kualitas urang mungguh Allah tingkatkeun. Lamun pernah terjadi di Amerika mendidik seorang anak jualan ieu mah ieu dibere nyana kaos saharga mun di urang mah 20.000 jual tak kumaneh cek bapakna dijual alhamdulillah dengan bisa na bicara nu 20.000 teh bisa harga bisa laku jadi 30.000 seuri bae bapakna bisaan maneh alhamdulillah bere deui kaos model eta coba kuari supaya laku 100.000 ye cakan ulah je tingkatkeun coba kumaha carana dipikir kunyana supaya laku 100.000 kumaha ieu teh masyaallah ya gambar bintang film tempelkeun kunyana ka dieu dijual jadi mahal tuh kan isukna BPJD alhamdulillah bae jadi laku lain 100.000 malah laku 200.000 bisaan maneh cenah geredei kaos nu eta supaya laku 500.000 ayo mikirnya wah kebeneran aya haji pendi pak tempelkeun di dinya hati teu laku sama sekali tuh bisa ningkatkeun ngaranna eta Masya Allah dengan berbagai cara bisalah laku kaos hanya 20.000 hargana tetapi pertama bisa jadi 30, bisa jadi 100, jadi 200, bisa jadi 500, terakhir bahkan bisa jadi 1 juta dengan cara manehanana. Bapakna cuma senyum bae. Cek bapakna maneh bisaan. Kumaha eta bisa-bisa kitu? Kukula dipikir cek anakna supaya ieu berkualitas menurut manusia supaya lakuna lebih mahal jadi karesep jelema teh kumanehna dituturkeun eta mah cara berekonomi seperti eta. Nah eta teh carita kualitas dunia. Nah kuariga urang supaya berkualitas indallah kumaha carana sangkan engke urang ketika ditimbang amal teh lantaran berkualitas indallah leuwih berat ke arah katuhu nikmatkan urang. Nah kualitasna atuh menurut Allah supaya rada ditingkatkan. Satu kadanan cara wali Allah mati resep pisan kana dunia minimal ulah pati resep minimal eta mah kunci tah mah
supaya orang teh ya berpikir hati aing mah jar resep kada dunia ya resep lain urusan boga jeung teu boga resep jeung teu resep urusanna kita ukuran nomor hiji eta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur lamun jelema ngejar-ngejar dunia berarti ngejar-ngejar mata'ul ghurur ngejar-ngejar barang-barang anu pinuh dengan tipuan urang berangkat mengejar dunia sedang mengejar mata'ul ghurur. Urang transaksi mata'ul ghurur. Diris lamun sesuai jeung agama, lamun teu sesuai jeung agama, make ngabohong, make nipu dan lain sebagainya nya mata'ul ghurur, nya carana teu beres. Terutama ku ari urusan kredit. Mana jelema nu teu ngredit? Dunia mata'ul ghurur, carana ge geus make cara anu ribawi teu kumaha coba tanggung jawab di hadapan Allah. Pertama ulah pati resep teuing kuncina. Nomor kedua berpikir kualitas aing engke di hadapan Allah teh kumaha. Sedengkeun pangbalikan teh cuma dua, hiji surga, nomor kedua neraka. Kuari hitung diri urang aing si mun paeh ka mana ieu? Aing mun paeh ka mana ieu? Kuali nanya ke Mang Haji, kira-kira Mang Haji mun paeh kira-kira ke mana? Sombong ya jelema tilok ibadah yang ke surga. Sombong berarti. Ya, boga kayang doang. Nah iya, nah coba ulah sombong. Kira-kira mun paeh ka surga apa neraka? Sombong. Sekali deui, kira-kira neraka. Oh, ngaku. Ngarakunya lah. Hebat bakar lain gitu. Ya Allah ya Rabb. Abdi teh dipayeuneun Gusti teh nanaonan. Abdi teh ciptaan Gusti, ibadah abdi teh kieu bae. Asana abdi mah meureun pangheulana ka neraka tah hebat jelema di hareupeun Allah kitu. Abdi teh meureunana bakal jadi suluh neraka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tapi Gusti abdi teh teu kuat mun di ka neraka teh. Ilahi lastilil firdausi ahla. Wala aqwa anan jahimi. Ka surga Firdaus abdi teh lain ahli, ka neraka jahanam abdi mah embung. Atuh sia ka mana atuh ye? Geus bae di tengah bae cara si Haji Rusdi tah. MC mah caknya aing mah kajen di tengah bae lah. Heuh cak kira. Jadi berarti ka surga nya lain ahli, lain ahli ibadah. Ka neraka tuh jangan geus embung. Geus bae nya nemah Gusti abdi mah di tengah we cakna. Eta mah tawadu tah MC nu tadi. Kebal-kebal kan di tengah bae makana anu nanya cek malaikat sia di tengah bae atuh ngamanakeun. Ngageser ka ditu saeutik atuh 18 teuing tuh ngageser kan ka ditu. Ka surga. Encan aya ka surga mah kae anu nanya di cek malaikat sia di dinya bae teu betah emang tuh. Betah mah henteu kan di ditu deket lawang atuh di ditu. Deket lawang. Tuh kebal-kebal ka ditu asuh. Nah, ieu mah lain. Cek malaikat sih di tengah bae kae naon atuh geus kieu bae ka ditu ka neraka abak. Nah ini para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mualila deui urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum laikun urang bakal nyusul tiga ho buanu ngora buanu kolot ngan alangkah baikna nu nyusul ka ditu nu kolot heula. Nu pantes waduh kolot heula. Kolot. Yes, nya mah wis geus lain di hulu di dieu geus wisan. Geus paling dilakeun dia ditu. Tuh aja sepo ditu. Geus paling hijikeun jeung hiji sepo udah habak lah. Nah, ieu mah jang hitibat. Lain lalaga. Jemari-jemari orang pencetanana bakal ditulis. Malaikat teu pernah sare. Malaikat teu pernah lengah. Lengkah-lengkah urang ka mana aya catetanan. Leungeun-leungeun urang bakal aya catetanan. Ku hari nu begitu setia ngaladen ka urang. Tapi engke di akhirat justru kontroversi jeung urang. Nyaksian naon nu dilakukeun di dunia. Allah karim.
tingkatkan kualitas orang sakumaha tadi mantak naon mulai ayeuna ya Allah ya Rabb berpikir orang sabada ieu nya sabaraha anu sebaya jeung urang anu geus maot sabaraha anu sahandapeun urang anu geus barali ka ditu Gusti ieu teh tinggal nunggu waktu we idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim di mana geus datang ajal moal maju sasiku moal mundur sajengkal pas pisan henteu bisa dicaritakeun waduh eta kamari nyana muriang lamun teh meureun dibawa ka dukun cager teu bisa kitu bu cenah mun diobatan mah teu bisa kitu janu sehat ge paeh mah paeh bae nah di mana datang ajal teu sehat teu gering teu kolot teu ngorat teu budak berangkat bae haju aya nu ngadadak teh ambal aya loba nu mere kabar ka kaula kiai doana atawa ngundang nyalateun hampir unggal poe ngan kulana rada kurang sehat ieu can pati sehat salila pulang ti Banjar teh tah can pati sehat pisan nah ieu teh hampir unggal poe nu ngadadak nu meriang nu ngadadak nu almarhum Haji Mamin atuh tas jupira datang ka imah maot urang sepatan teh mantas di pasar balik maot urang bitung isuk-isuk udang mandi nyunum nyiduh kopi sorangan deden di meja nyanana kieu be cak pamajikanana eta si ka haji kopi kunaon teu diinum cak nyana tita tadi datang pamajikanna ka dinya keur kieu be haji ya innalillahi nian kopi sorangan coba ayo kumaha anu di ditu belah ditu cisokat teh di luhur beuteung pamajikanana atuh cek pamajikan ka haji kebal amat cek na teu hudangna teu turun-turun ieu mah berat kieu haji orenganan maot di luhur beuteung ya sia masuk macem-macem kudu dijabarkeun wae budak bodoh jasa ya Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung aduh kula sedih aya tapi naon gara-garana hayang seuri aya ieu pamajikan datang ka imah nanyakeun teh masalahna kiai cenah kunaon ieu cenah salah ki abi ajo maot keur kitu cenah teh jadi keur di luhur nu ditanyakeun ku kula eta mandina kumaha cenah teh kan nya geus mau cenah mandi junubna kumaha oh hebat ieu berarti pamajikannya mikiran salakina junubna kumaha atunya nama teu dipandian ge teu doraka urang nu doraka mah nya nama teu mandi ge dibalangkeun oh masalah cara kuari kena covid atunya mah teu doraka dek dipandian dek henteu dek dibungkus dek henteu urang nu hirup lamun teu dipandian lamun teu dibungkus lamun teu disolateun teu dikiblatkeun urang nu hirup bakal ditanya ku Gusti Allah terutama du bakal pangheulana ditanya RT RW lurah terus ka dituna sampai ke RI 1 atas perintah saha ieu nemblek kabeh ieu keur carita bentak lah di Jati kamari ieu laporan ka kula bongkar itu di pandian mah teu disalateun mah bongkar pandian bungkus salatan kubur doraka urang selama maneh nanya ka aing kecuali teu nanya sabodo sia urang Jati doraka kabeh termasuk Haji Saipudin panggeulana doraka jangan tah lo ti heula nya ka neraka jahanam bareng jeung mayit-mayit covid atuh keur carita ieu mah ye ulah karunya sia tolol hasud orang Bogor hiji bongan nanya ka kaula tuh mun teu nanya mah teu nyaho kula teu doraka lantaran nanya anakna temen nu nanya di Bogor hiji cenah kieu bongkar wajib bongan nanya bongkar ulah cenah geus sabaraha poe 2 poe bongkar 2 poe mah hayo geus terus bongkar deui ku manehanan bener ternyata masyaallah teu dikiblatkeun teu dibungkus teu disolat bongkar
Andian bungkus malaten kubur salila nanya kula mah terus ngajelaskeun sabodo tamu urusan dilaksanakeun teh ngan tetep dipantau kudu dilaksanakeun sebab nanya alhamdulillah. Nah ieu nu maot mah sebenarnya mah geus urusan urang nu hirup nu bakal ditanya. Nah, jadi lamun aya jelema junub maot hiji bae mandina mah teu meunang dua-dua geus mandi mait bae teu meunang nawaitu ropal hadasil akbar nu ieu jang nu ieu teu kudu beak umat di junub ge kos hadas leutik urang ngakukeun hadas gede mandi nah hadas leutik bakal bawa asal bisa. Tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi di Amerika kolot ngadidik anak seharga 20.000 supaya laku jadi 30 jadi 100 jadi 200 jadi 500 bahkan jadi 1 juta dengan kepintaran budak bisa wadahanana direkayasa ku wadahanana kaos nama seperti eta-eta keneh boho ieu teh jelema resepna ka mana wah aya gambar Elvis langsung Elvis suka esi we bukan nyaos ya kampungan tuh Elvis Presley aduh udah nya nama mayor ge gayor heran euy mah teu nyahoeun nya aya deui lantaran di Amerika mah geus kitu anu resepeunana teh ke Mick Jagger dirapi-rapi punyana dibagus-bagus dijual bahkan kabeneran harita teh aya anu show langsung dipenta kok nyana tanda tangan eta nu mahal di kaosna teh langsung ditandatangani ya Allah bil barokah meureun nya kaos jurig nah ieu urang mah lain eta tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi eta mah sakadar contoh hungkul jakolot dage nyaritakeun bukan itu tingkatkan kualitas kamu itu hanya sebatas ekonomi tetapi kualitas dirimu harus betul-betul manfaat buat kamu dan buat bangsa dan negara cakolotna. Nah etalah contoh-contoh lu kitu teh loba luar biasa baik di luar negeri di dalam negeri geus teu kurang-kurang urang mah tingkatkeun diri urang kualitas urang indallah lamun kamari henteu pati resep maca sholawat paksa ku urang kuari ningkatkeun kualitas sebab naon sebab diri urang bakal maot di akhirat anu pangheulana hudang Kangjeng Nabi na langsung ummati mana umat kaula Jibril mana umat kaula nu paling tiheula ditanyakeun ku Kangjeng Nabi lain anak lain pamajikan ummati tah anu katempo paheulana jelema nu loba maca sholawat ya Allah ya Rabbi ieu mah geus teu kadeule-deule ku Kangjeng Nabi diangsongkeun ge ieu cenah Haji Pendi teu wau Haji Saipudin onam berarti diangsongkeun wau kos kieu nya langsung baca sholawat itu mah terhasut beureun ieu sholawat paksa ningkatkeun kualitas urang paksa urang ulah loba-loba maca sholawat nah sapoe sapeting 4.444 kira-kira emang dasar pina rakaeun meureun nya teu daekeun ngapain di ngap 4.444 malah mun teu kuat 444 lamun obakena 44 ujungna moal maca ieu mah budak ujungna moal maca ka jigo atuh 24 jam mantak naon sajam urang teh nyelangkeun sajam deuk meunang sabaraha bae ya Allah ya Rabbi 24 jam masyaallah pake naon teh si waktu jang ningkatkeun kualitas urang indallah
tasbih bawa kurang meuli urang tasbih sajam izin subaraja aja Korea coba aing mah penting bae ya mulai jam 12 eureun jam 1 deulekeun ku urang jam maca salat mah teu deulekeun jam bae emang urang umat tarolol tuh nya nama tasbih saha sih eta tasbih saha tuh nya nama maling lain di mana bae di tempat kaji ge maling bae sholawat saja jangan ningkatkan kualitas indallah urang moal ka mana deui ya Allah ya Rabbi jenderal hai letnan hai RT koit kiai pupus Haji Pendi modar aduh Kangjeng Nabi wafat kiai pupus Ustad mah maot Haji Pendi mah modar aduh jelas baparae lah kabeh nah iya kualitas urang mantak naon salila hirup geus sabaraha umur ayeuna geus boga sabaraha ribu sholawat lamun urang ningali mama di itu tuh di Bandung teh Cibitung anu sok haulna seminggu ramena luar biasa eta catatan maca Qur'anna begitu maot aya catatan nanya tamatna 5.900 kali tamat Masya Allah tasih berarti sabaraha kali eta lain unggut-unggutan ai dia geus sabaraha kali tamat atuh jalan teu kahitung jak Qur'anna ge leungit Quran lagi tanyakan ke anaknya ayat anaknya ke Quran bapak kemana Quran yang mana pak Quran yang biasa dipakai kan lama bapak dijual itu tuh baca kumaha Quran lagi dijual pamustungan nah iya tingkatkan kualitas kadanan jadi wali Allah eta teh gara-gara ningkatkeun kualitas wali Allah teh kekasih Allah kadanan jadi solihin anu hablum minallah hablum minannas rapi kadanan urang mah pecinta wali pecinta solihin bae tingkatkeun kualitas urang asal cinta jelema ka solihin cinta ka wali pasti engkena aya sinar nyorot ka urang hayang nurutan jelema mah kumaha dipake kacintaan almarhum aman ahabba jelema mah kumaha dipake karesepna ke di akhirat na ge dihijikeun jeung si eta dipake karesep ku urang kuari di duniana resep kasap pasti manehanana yang nurutan kuari resep ke Presiden Jokowi pasti nurutan resep ayeuna ka menteri atau ka wakil pasti nurutan urang dia kan cinta kabeh urang dia mah cinta Jokowi cinta wakil cinta DPR nu ayeuna cinta mah geus kanyahoanna banget lah pokona kanyahoan karasa jujur jeung adilna kunyana ge karasa teu masalah ya mah teu masalah keur carita ieu mah keur carita daripada sia ka dihenteu ka ditunta nah ieu mah keur carita tingkatkeun kualitas urang geus kajen teh urusan dunia ieu geus ulah kumaha teh dunia mah kajen di urusan kunyana ge teh keur diurusan urang teh ku caranyana ajen urang mah tinggal nemah mah sapira rakyat geus antepkeun urang bae engke ieu di hareupeun Allah kumaha tingkatkeun kualitas orang mumpung hirup 24 jam masa teu sajam-sajam acan sih pake taqarrub ka Allah nu khusus selain salat 5 waktu mantak naon metak sajam maca sholawat sabaraha bae meunangna geus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi pokoknya ajung geusan ka karang hiji doang. Wah, teu beres. Urang tuh beres. Ulah langsung assalamualaikum. Terus baca deh. Hayu sampeunana. Eta belajar ibadah teh kos kitu. Belajar ibadah teh paksa. Engke mah geunaheun bakal ge. Urang lamun geus terbiasa jam sabaraha ya urang ngeunahna, terserah ente sebab kan aktivitas beda-beda kan. Aktivitas anu di pabrik meureunana anu kuari pabrikna seperti kieu. Anu tani meureun tanina ge seperti kieu. Tani di mana tuh? Jalahan ge eueuh. Wah di tangkal jagong di sisi tembok tadi kula neuleuh. Nya tangkal jagong sisi tembok. Heran ieu mah ka urang uung. Sakula geus lahan jasa ye budak ge kajeun ku kumaha ge. Engkene eta sabaraha tangkal tangkal jagong mun teu ribut kajeun ku kumaha ge. Ribut cek ieu nu aing cek ieu nu aing cek ulah gara-gara jagong si dibunuh. Geus maning ti kuali cabutan habek. Teu keur ngomong doang teu ngomong. Ieu deuk ka mana? Aktivitas urang kuarikeun kieu nu warung sakira. Terserah tah mah urusan mah pribadi masing-masing. Ngan jam sabaraha urang geunana pilih. Kulangan sakadar mere jalan hungkul tingkatkeun kualitas urang geus maot kaduhu. Geus maot kaduhu. Henteu cenah kieu shalawatna nu mana nu ente resep. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammad litan halu bil muqaddatan farjul panjang ting cenah teh resep. Atuh tunjina munjiat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman tunjina bi mah eta ge panjang keneh. Ulah tuh eta bae tuh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad allazi anata lil hujua qasalum eta ge cenah hese panjang keneh salat mukhtar atuh salat mukhtar ge cenah eta panjang teh ieu mah budak keresep ieu mah keresep paksa urang mana sholawat anu urang resep eta nu akur jeung urang cek Imam Ghazali nu urang resep eta nu akur. Okos obat ya, obat nyeri hulu. Iya bae siapa teu sopan ge. Nyeri hulu teh teu sopan. Obat sakit kepala, kan mah bodrek gitu kan. Aya prokol, aya naon deui? Pantogin. Aya naon deui? Tambah siap pantogin mah. Dan lain-lain sebagainya. Aya jelema siriet sirah ku bodrek teu naon teh akur, prokol teh akur, dekolgin teh akur. Naon bae teh akurna ku bodreksin. Berarti eta nyana berkualitas bayi berartinya. Nah, ieu balikan deui. Ulah teh nya ieu mah ulah teh urang tingkatkeun kualitas orang indallah dunia mah geus diatur ku Gusti Allah. Nah, jam sabaraha terserah apa nu teh subuh, apa nu jam 12, apakah nu beurang ba'da zuhur, apakah menjelang maghrib. Cenah jauh waktu kula siapa tolol kabeh. Eta ka waktu 24 jam nya. Eta nu bagus mah cenah jam 3, tah eta bae jam 3 tapi teu daek hudang atuh da gila. Geus shalawat, hudang, teu penting tahajud. Ulah loba-loba 2 rakaat. Karasan ke di jero kubur. Engke bakal di jero kubur, tah kualitas eta bae, guys. Urang hudang penting langsung mandi, salat, Allahu Akbar 2 rakaat. Geus sakitu mandi, wudu 2 rakaat Allahu Akbar. Hayang keneh ge lah jati ge 2 bae sakitu. Geus, teu kuat-kuat amat sarakaat. Itu mah kadang geus masalah. Aju sarakaat ge bari diuk. Kutu kuat-kuat. Kutu kuat-kuat sarakaat ge bari diuk witir. Allahu Akbar bari diuk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Teu salam deui datang kieu. Ya, nggak tingkatkan kualitas orang indallah. Ini sakit. Sebab non tadi sebab aya nu terlupakan bahwa
bahwa di pinggir kanan orang malaikat, di kenca orang malaikat. Catat eta supaya orang lebih hati-hati. Wali teh hati-hati lantaran ingat aduh pencatat rempan. Masya Allah karim. Mata orang deui teh dicatat, denge dicatat, kabeh dicatat. Masya Allah. Ieu kaliwat. Ingis namun teu katobatan. Geus sabaraha maharim. Anu mun urang paeh kabawa ka ditu mun Allah teu ngahampura rek kumaha. Sakali deui dina pangaosan ayeuna teh sakaligus ngadoakeun ka almarhumah jeung para almarhum nu tadi dicaritakeun khususna umumna dulur-dulur urang kabehan nu geus marawat bapa urang, uyut urang kabeh. Ieu terutama urang ye nya tingkatkan kualitas urang selain daripada sholat anu 5 waktu, coba supaya ningkat kualitas urang indallah baca sholawat atau Quran naon nu urang resep sangkan urang maot aya engke tah deuleu. Masya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Almarhumah akrab jeung simkuring. Lamun ka Cilongok, breng jeung anak-anakna. Tadi menghadap kabeh. Asal ka Cilongok bae ka kula, wah geus ngalal coprak bae. Maksudna ngobrol, kunaon eta ku akrab. Begitu kula di bejaan kabeneran keur kurang sehat. Lobalah anu kula teu datang-datang lain ieu bae. Insyaallah je kula-kula lamun sehat ke tahlil malam tadi nama kamari can sehat. Malam kahiji ge can sehat. Nah insyaallah ka opat ieu alhamdulillah rada ku Allah dibere sehat. Ieu mah eueuh deui nyana geus aya di alam barzakh, alam katutupan antara anjeunna jeung urang. Nyana geus balik ngamimitian alam akhirat, alam barzakh. Teu butuhan cau, teu butuhan kue, teu butuhan daging, teu butuhan sop, butuhna doa. Ya, doa. Jeung ieu sedekah irhamu mautakum bisodaqah. Sedekah ta ieu dina anu ngadaharna urang tapi ganjaranna mah ka manehna. Ngadaharna mah urang gitu. Tah naon nu dahar ka urang ganjaranna cep asup ka kubur. Urang ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah mah teu percaya kajen Muhammadiyah teu percaya masalah nyana-nyana urang-urang geus kajen urang mah percaya penuh sebab naon kudu caritakeun dalilna loba sejarahna jeung dongeng-dongengna ambalaya geus kajen. Jadi mah kuari urang doakeun almarhumah Ibu Hajah Sukatna tadi mudah-mudahan mautna mawa iman Islam, dosa-dosana ku Gusti Allah dihampura, amal ibadahna ditarima, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar, tur dibere tawakal ala Allah. Urang hadir di dieu kabehan bakal nyusul mudah-mudahan menta ka Allah urang bisa dibere husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah tur salila urang hirup memeh maot bisa ningkatkeun kualitas urang dengan berbagai ibadah-ibadah anu urang resep jeung mudah-mudahan urang dibere resep teh ku Gusti Allah. Asal geus dibere resep ibadah mah emang kumaha gitu. Aduh, lamun geus dibere resep nu paling indah di dunia kecuali ibadah. Namun urang geus dibere resep nu indah, mobil, hotel, gedung, kendaraan, makanan, minuman, wanita tidak ada. Lamun jelema geus bisa ibadah, ngarasakeun nikmatna ibadah, ieu kabeh eueuh nanaonan. Tah kadanan ku kitu mah maksakeun urang nya.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan